Naon? Cenah rek ka pasar, geuning ka kebon. Saya ngomong ka pasar, ka sawah, urang ngeprik, nyaho teu ngeprik. Naon Nyai? Urang ngeprik, ngasab, tung sesa batur, geuningan nu digebot, pare digebot ku batur tah aya sesana, tah urang ngeprik, sugan menang-menang setengah karung atuh. Jang di desa engke, ye. Saya ngajak ka pasar, ye. Eta mah wanyiru jeung karung arek dagang naon kitu Nyai? Lain dagang lain. Urang neangan pare urut, ngeprik tah ngeprik kete neangan pare urut, ngasag disebutna teh ngasag. Neangan pare urut digebot ku batur, cokot ku urang keprikan aya sesana, tah kitu sesana nu dibawa kitu lerek dagang, ye. Anu arek meulina atuh di kebon kieu Nyai? Ye, lerek dagang lain, rek ngeprik nyangan pare, ye hese diomonganana ini kuat bararangga dia omongan teh dagorkeun ka tangkal sakalian yo. Atuh nyeri Nyai, aing mah. Oh, berita ngadeui rek dagorkeun mah. Ih. Hayu pokona urang ka ditu ka sawah, hayu tuturkeun we. Ih, aing mah. Alah, mun ara rese. Nyai mana hareres? Harees, ada rese. Kunaon mabal kadinya tuh, lempengkeun setirna teh lempang teh. Tuh jalan sakitu gede da berarti teu kadeuleu. Ieu. Nu sagal ditabrak tuh da oge. Rabatan bagong leuweung main tabrak wae.